teh saha nu bade ngahibur di lapang pajagalan Pangalengan teh bae wo. Kidengkung seni Giri Harja Tilu. Magelaran ye lapang Pangalengan.
jamah hirupan rumingkang di pawenangan rumingkang di pawenangan sadaya garasa pangeran wayang usiku dalam jamah hirupku kersana jamah hirupku kersana Sanganu baris nyandangan ngajungjung mahungan senipa olehnya Soloyo menurang eling-elingan kamalinan ulah kamalalinan aku pakai aturan segala gaganggu garan alah Pak Ade Kartini wajib dama-dama dipi memet palit ayah paling dipi memet dipupusti ibu dipupusti ibu dipupusti Pak Haji Nana ujang ini pemisan itu gaduh Pak Wawan minangka tumbal pawaris Pak Haji Unang ayah Pak Haji Unang jalan Pak Haji Ayah kasaluyuan ayah Pak Haji Aris dan Pak Haji Karas Arisi ayah anak papasten nerima tamis dalmi dan Berlin beragama Allah TEM jalana kasaluyuan Pak Haji Nanang sapa pahit sama manis sing
Kang Dedi Halimi. Mendra Winulan Sastra Tinuara Pansiang Engawuwu Sinenggih Kanda Purwantara. Basani Purwa apa? Purwa hartosipun wiwitan, Tara iku apa? tara hartosipun kraton, Raton mana kasebat ini? karaton ingkang dianggot jejer sinarita boten wenten malih. Mana Kejiabiti kahiyangan satur pertala, catur satur arane opat, pertala pertala hartosipun bumi. Jadi di lapisan bumi kaopat aya hiji karaton anu ditaretes ku inten rinuk murub mubiare katia kunang-kunang. Tihang-tihang dilapis ku emas, berlian inten, daya sanes anu jadi ais pangampih di ieu karaton Kajabiti hiji naga anu sakti mandraguna punjulinga papa tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan kekasihipun Hyang Antaboga hiji naga Pansen Hyang Otipati Jagatnata kalayan Pansen Hyang Tunggal pikeun ngajaga ieu lapisan bumi kaopat tur tangatur sareng sagala rupina sakaligus dipersanten ku Hyang Tunggal ieu Sang Hyang Antaboga ngahaturanan linggih putrana ku anjeun kekasih naga Tatmala tungkul hamari kelutat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor Sang Hyang Antaboga kawuwuh putuna ku anjeun kekasih Raden Antarja putrana Dewi Nagagini ti Arya Bima sami ngantos kana dawuh Hyang Antaboga tungkul hamari kelutat nyemah dari mangsabda ajrih ningali pamor watek wantos Hyang Antaboga dudu naga samanea parantos tutas tina didikan rohani jasmani margi anu diudagna nyata ngeunaan kamanusaan pikeun ngalestarikeun ieu tempat jagat raya Pramudita jagat raya wayang-wayangan ananging sadrenge pun ngandika pene-pene raja pene guru bakal guru dadi serahkan haladria apa batur ada hiburan seni suara yang akan mangkuk di payung hiburan seni suara akan KAD Kartini para pemirsa Sapang Lengan Jakarta Mahkota Jaya Jagakeun
gamelan kiri harga tilu daya tena. Itu aya Adodi. Rengkak pola geranya Pak Ali, rengkak pola matak-matak lucu, Bapak Becu rendek iga geranya Pak Haji Unang, rendek iga wuh luyu Adek Kartimin Bapak milik tekaku dapuku parantos tim langgi orma langgi kepat garang 245 antar sakedap angkat lir macam tenangan rokok cai kopi sampur dicepeng rokoknya matang kepat kepi riri ayah lima saja ya cep dodi kepat kopi dari riri salitan legar serusaha Nu ngaletkeun teh. sapi Duh ibu Saloyong. bapak pilu jangan tepat Cukup sabuyuran. halo ninggal halo ninggal galeongan godek ninggal wirahmana godek ninggal wirahmana godek ninggal wirahmana tatamu supi tatamu Sadaya Sadayana Sararu matak ngapa matak tadi imut gara-gara ibu hajah dede deng
hari dedelen ku tingkahna tingkah motnya tingkah moja ngantelemi kaniyama mangkat birahi kaniyama kat birahi kania mangkat birahi batu jaja basko ayo urang pangalengan saraya basko saraya titih rintih titih 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 rintih turana turnas titih lunggu timpu hati-hati lunggu timpu dunungan hati-hati urang bagikan lain lunggu tawis lemah jaya karep rek sumerang jaya karep rek sumerang rigik ngandung harati gagah rigik ngandung harati gagah gernya palitnya lain angkuhan cahaya masih tangli sumirat marit cahaya widadari kahyangan ya teh widadari ti kahyangan Raras kahyangan mani widadari mengaurang pace-pacekeun mah geuningan seni kagungan seni Sunda tuturunan Sunda Sunda salawata kapan kasenian geningan datu turunan Sunda sawa wata kapan
pasewakan busana maneka warna busana maneka warna Sritinunjing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna sarwa kapus pitengdian yang pajerakin sarwarukma ya sarwarukma rengking manik narawata di pagelaran Jawi Karaton Kahyangan Catur Pertala Sang Hyang Antaboga kasumpingan putrana Nagatatmala kalayan putuna Raden Anterja sami tungkul hamari kelutat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor watek wantos Sang Hyang Antaboga dudu naga samanea pranyata terusing madu rahing kusuma titising andana wirih raking dewa kamanusa ngandi kakao daling lisan mekaten pengandikanipun anaki jimat awaki ngarasa bagja barina sugema kula bisa riung mungpulung anak incu yap kaharep diukna anak oge incu kaulan Ramat Dewaji putra dalam Nagatatmala nampi kana pembagi kalayan unyuk sumanga ngahaturkeun semasungkem kohonyuk panjenengan Rahmat Dewaji ditarima pujastuti hidup ku ama kalihna ti eta hapunten tina pihak kelepatan saling malu aya naon ieu teh puluh panjenengan kerasa nimbalan kelanan itu cu kadia cu incu eyang anak king anak mangka payun cu kaulah wayah dalam antarja nampi kana pembagi aya nuyuk sumaga ngahaturkeun semasungkem pojok panjenengan pangresa eyang ditarima incu kalihna ti eta kaunyuk rama paman nuhun kasep nuhun tansah diajeng-ajeng aya pikrasal naon ieu teh puluh panjenengan eyang kersa nimala aya naon ieu teh oh kieu kasep cobi sepuh disaur dina waktuna diundang dina mangsana diangkir dina wansina saperkara sono kadua nati eta negerakeun rasa syukur ka Gusti nu kagungan urang sadaya wireh urang hirup dipercaya nepi ka danget ieu leres dawuh dah-dahane ku ayana minang syukur teh nikmat tambah deui amin da janji anjeunna leres sajabana ti kitu
berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana ama hidup bisa nyaosan kana pangangkir ama leres ai anu jadi pasoalan mah urang ngadongeng ngeunaan kajadian ieu marcapada di saluhureun urang nyaeta lapisan bumi kahiji hartina di permukaan bumi asa manglebarkeun ka bangsa manusia anu dimuliakeun ku pangeran bisa na manusia disebut mulia teh anu bisa ngagunakeun akal pikiranana budi pamilih rasa jeung perasaanana anu luyu skenario ti pangeran yen moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna beda-beda bangsa beda-beda suku tapi tetap manusia disebutna ngan dina pengabdian ka pangeran meureun ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana sajabana ti cara anu geus ditangtukeun teh gumantung kana budayana sewang-sewang leres aya ibadah dina prak-prakanana sajabana ti anu sarua teh aya nu beda sabab naon sabab tempatna ge beda-beda aya nu gersang aya nu minus aya nu subur tuluy meureun dina ngamumule budayana dina ngamumule bahasana dina ngamumule lemah caina eta oge ibadah kene iya tapi beti balik dina waktu ayeuna sa kumaha anu parantos disangemkeun tadi ku ama yen manusia di mana nyukurkeun kana nikmat pangeran nikmat bakata mah deui tapi ayeuna kaayaan di muka bumi teh bencana alam di mana-mana hareng-heng ku dedengean aya jelema ti nagara ka nagara perang can eureun-eureun nyawa jelema geus murah kasilakaan darat laut udara can bencana alam bumi ngamuk cai angin seuneu sabab yakin ieu alam anu di saluhureun urang teh kawas-kawas anu geus mung deui bersahabat jeung manusia eta oge aing hasil haharewosan jeung rumput-rumput nu bergoyang anu kaituna hu imalan leres bencana alam jelegur belah kidul candreng se di omean belah kidul geus jeleger belah kaler candreng se belah kaler geus sing carorowok belah kulon candreng se belah kulon beledag belah wetan letak bijil leres anu di Arab-Arab ku masyarakat lemper haneut ieu mah kadah lumpur haneut nah ieu rek nyalahkeun aing oray nya rek nyalahkeun ka sasatoan nah saha ieu pengruksak dunya teh upami ningah kana sawatawis katerangan naon
mual pati-pati alam ruksak ieu upami teu aya nu ngaruksakna namung upami ditinggal kana sawatawis katerangan yen dina nalika malaikat protes dina nalika Adam bade dilungsurkeun ka luhur bumi nganahakeun naha make ngarek nurunkeun Adam ka luhur bumi sabab yakin bakal saling paehan saling kocorkeun getih jeung deui aya katerangan yen ieu ruksakna dunya teh ku polah atanapi ku leungeun-leungeunna manusia kacatet bangsa orai atawa naga ngaruksak dunya henteu sugan dina katerangan aya katerangan yen ieu ruksakna dunya teh ku polah-polah orai henteu da urang mah sato anu diruksakna anu dirugikeun ku manusia nya leureun pek pikir leureun ayeuna di darat heuh di muka bumi panggalakna sato teh malah disebut nage raja leuweung nyaeta maung ai maung dengan ukur kahakanana sasamet daging can ngadenge aing mah maung kumpul heug ngaredok acan atawa mau ngiriditkeun can ngadenge mau ngarariung heug ngolek dan teu kula nyararamel laras anu kesebut raja hutan tapi manusia daging dihakan, lauk dihakan, bubutian, bubuahan, tangka, daun. Malah kurakus-rakus na manusia, minyak, aspal, semen dihakan. Minyak tanah diuyuh. Ya. Yakin ruksakna dunya teh ku polah manusia, yakin tah bisi pajarkeun ayat-ayat pangeran bohong maha benar Allah dengan segala firman bisi pajarkeun bohong benar ya nya leres malah agamanya rek pisan dina hiji perkara omat ulah nginum anu keras-keras di antara na arak jeung sajabana naon sabab naon nyaeta bisi ilang keseimbangan bisi teu kontrol leureun di mana geus teu kontrol kaituna gawena tunggul di parut satang dirumpak leureun malah bakal tega ngahalalkeun kana sagala rupa cara leureun eta barudak ngora anu sok teler di sisi jalan eta kitu lain eta wae geus puguh tah mah mabokna teh alatan nginum tah nu leuwih doraka mah nu teu nginum mabok mabok naon mabok jabatan mabok kekawasaan mabok kadudukan paduli batur ka siku paduli batur ka jejeg paduli batur ka leyak asa manehna untung ku mabok-maboknya jabatan memeh dipilih init ka itu ka pakampungan bari amis budi bari barang bere ngajak wawuh jeung rakyat leutik kawas nu heueuh tapi geus gek dina kursi poho tah malah culang cileung neangan palingeun aya kitu nu kitu lain aya loba kadang-kadang perajaan kokon da baheula mah dina zaman perjuangan baheula ngarebut kamardekaan negara toh pati jiwa raga nyawa kadikeun ka
tanpa pamrih ditegakeun ieu jiwa raga malah getih dikosorkeun masihan Ibu Pertiwi keur ngarebut kamerdekaan beunang we ku penjajah maranehna nepi ka dibui jelegur merdeka penjajah nyingkah keluar manehna ti pangbuian keluar ti pangbuian jadi pejabat baheula tapi ayeuna jadi pejabat heula tuluy dibui tiba lalik teh eta make dasi heula tuluy dijeriji beusi baheula mah hebat ieu ka dieu keun cai leres heeh lamun ningal kana sawatawi sejarah leres telepan teh kasauran teu sepuh leres daun nya leres bongan saha tah dek nyalahkeun aing bangsa naga bangsa orai da aing mah nu diruksak sabab naon ekosistem hancur teu saimah ku pangeran teh geus disaimangkeun ari ayeuna pan nu ngaruksakna jelema manuk contohna manuk beger manuk norweco manuk alus manuk kacalecet-calecet diala beak manuk hileud loba ajab tah leureuh orai dialaan mimiti orai leutik orai gede orai galak orai berbisa jeung sajabana beak orai beurit loba hoduh leresnya dek nyalahkeun aing bangsa orai satadina aing kabita ku manusia dah kabita kumaha sepuh ai kieu mah geun nah aing mah teu dituding ku pangeran suga nu ngaruksak teh bangsa orai dan teu teh jadi panudingan atuh kaduhung pamiki teu putra jadi turunan manusia tapi inget eta dina nya sabeulah dina segi negatifna tapi positifna positif lagi aya iya sabab manusia anu bisa ngebongkar rahasia-rahasia Allah da ucing mah teu bisa leletikan rahasia Allah maka jeung jelema hubungan antara jelema jeung jelema teh ti kajauhan teu ngaliwatan kabel HP iya nya eta rahasia-rahasia ilmuna Allah beunang ku manusia iya talemah di urang elehna teh di dinya mulyana manusia teh komo lamun dipake ngabdi ka hadirat nu kagungan nana yakin eta manusia teh mulia bener pisan iya numawi dina rasan dieu pangna ama ngocoblak teh dumeh ama teh boga turunan heuh incu bapak nama manusia nyaeta Bima Pandawa nu kadua subohon indung nama sarua jeung aing leureuh kade anjeun sing bener-bener hiji manusia anu bener-bener dimulyakeun ku pangeran anu bisa ngagunakeun akal pikiran dina jalan anu positif mudah-mudahan we ya bisi engke disebut nurus tunyung keur mah awak sisitan kata mah kalakuan euwah-euwah ai kitu mah turunan ti ama hidup anterja soleh geningan da bukti ka indung bapa hormat ka kolot pon kitu deui ka sasama kalayan guna anjeun mah hirup teh pikeun kapentingan negara jeung bangsa nepi ka jadi panglima tertinggi pimpinan angkatan darat di negara Amarta syukur kade eta kapangkatan oge alat sabenerna mah pikeun ibadah lain pikeun nyingsieunan nu leutik tapi pikeun ngaping nu leutik cing ingat urang mah cing ingat
nyaeta hate jiwaraga teh kudu bener-bener diwakafkeun ka nagara jeung ka bangsa heulakeun kepentingan rakyat cing inget sabab urang jadina gede kieu teh meunang rakyat pek pikir lamun eueuh rakyat nah syarek mingpin cucunguk mun eueuh rakyat teh dahar naon atusannya leureuh omat cing mihak ka rakyat kase sabab sora rakyat eta teh sora pangeran deui daya benten tah kitu kase deudeuh teuing eta teh neun ka deudeuh nuna ka nyaah sepuh ka hidup teh dugi ka kitu tah leres paman tah kitu eyang kataji ku ayana slogan bangsa manusia dina silih asih silih asah silih asuh silih sengitan antara urang jeung urang tah urang mah ulah dina sungut eta caritaan hungkul tapi buktikeun dina karya anu nyata tah wayahna kasep eyang teh menang pancen tihyang otipati jagat nata ti Batara Guru pimpinan Triloka sabab kapenta tulung ku Batara Kresna ai Kresna teh Batara tugas Mahatunggal pikeun ngarengsekeun pacogregan ta ayeuna Kresna teh jadi goreng gawe nah ya apa rada kedul digawena meureunnan hate kaganggu atuh dah hate mangarana ge hate dipangpalerkeun ge hese kesebit ati rada kesebit ati kunaon Kakang Kresna teh kunaon iya namun jadi marga lantaran ai pangna nu jadi kedua teh kalengitan anak hiji santena ai kalengitan putra kaisalan putrana ha saha iya ai anu Isa teh cenah mah Raden Samba Purwaganda Sambra Prawira ka mana nyeta teuing tayina teh beritana eta budak teh ngaleos tanpa permios ini tanpa pamit wayahna hidup memeureun kapilanceuk ka eta Samba teh sabab ramana Prabu Batara Kresna teh kapilanceukanana Pandawa wayahna bantuan sabab rada goreng we gawe di antara urang Batara ieu teh bakal aya ganyelan bakal aya mamala nu teu hade diestokeun pisan aya banget Kakang Samba Purwaganda anu teu aya bari dipilarian ku putra Antarja syukur gede atuh jeung mang we lo nuhun atuh mang bari hayang ka kota hayang mang muncul ka muka bumi moal era di iluan mang wah nah ari papan mang teh teuing bagja we hayang aparat cabadak laras bade ngiring ge ka si Alo tah kitu pek mudah-mudahan dina nggoning milarian Raden Samba Purwaganda anu teu aya sing nepi ka panggihna leureuh ka kulon ka wetan ka kidul ka kaler teangan sing nepi ka kapanggihna diestokeun aya tah kitu kinten-kintenna iraha ieu teh kana lumampa ai numutkeun waktu hade mah ayeuna sae ulah ayeuna pisan keur ninggang dina sabda panita jam 11 mah heeh sae atuh ayeuna we aya bade ayeuna we atuh heuh pek pangdoa kula aya di sagigireun hidup sararea sing hasih kitu ngaran-ngaran jeung dulur mun jauh silih tepungan lamun anggang silih teang gering silih ubaran pae silih rasanan tayena buktikeun dina gawe kanyaah kadeudeuh antara hidup dulurna jeung barayana temongkeun kanyaah anjeun sae rupina bade ayeuna pisan bade ayeuna we panginten pes didoakeun cing salamet
Tos Rahmat teh Haji. Ulah. Ante anak maneh. Ih, barang tos jadi kewajiban. Bang doa yang tetap marengan. Bak Jai. Ih, kan tenang, sepuh. Anak incu gararaga. Garaga kagungan jabatan. Oh, Sae ulang. Krishna bejana kalegitan nu jadi anak heudah ngaran-ngaran ka anak. Ih, atuh kan tenang. Kanu gedenya ku gedena, kanu letiknya ku letikna, kanu awewenya ku awewena, kanu bodohnya ku bodohna, kanu pinternya ku pinterna. Sumuh. Bra, kasep bra, sing nepi ka pangina. Bukan nirayang lemunur mimitin nirayang rana. Kondur saking pangkona. Duh, Kansa kulang aya pikir saya naon. dek muncul ke permukaan bumi. Oh, kitu ka tempat manusia. Ngan anu jadi anakna habet baut wae nah era di iluan aing gitu. Ah, kira aku sanes penginten pulang sanes kadinya. Kasep anak king anak mang. Kaulah paman. Nah, sapertos anu terido ka iluan mang. Ih, sane. Saur saha teh paman. Sepertos nu Eta we katinggal dina pamunteurana. kirang sumanget pulang. Paralun paman. Ulah bade kasinggung kolbu. Kapan putra teh ieu teh nampi pansen kedah milarian Kakang Samba Purwaganda. Wah, sae. Tangtosna oge ieu teh jadi emotana kudu ka mana. Oh, Walah. Mugan niraya lumunur mimitin niraya ngerana. Mandek satengah kimarga. Raden Nagatat Mala kalih Raden Antarja paman sareng Alok Duh, nampi pansenti yang antaboga pikeun milarian Raden Samba Purwagana putrana Prabu Batra Kresna. duh. ngandika. Lo Kaulah nun paman. bilih ieu mah bilih. Gengsi katuturkeun emang. Milih teu widi katuturkeun eta.
Wios atuh mang mah pada tisa penggerene pilih aja naon-naon alo. Paralun paman, paralun. Ulah gaduh prasangka gitu. Ulah kagungan perawasan gitu paman. Udah rumah sak mang mah tok pisan naga. Laras, Ari hirep mapan rarai manusia. laras, Sisit sotepan eta mah bisa kapiningan ku batur teh meureun disangka jeket. laras. Jeket. Antara piku batik. Sanes paman. Ai anu jadi eta teh bilih mah. Naon cu? Bilih paman ke muncul ka permukaan teh. Kumaha upami aya nu ngahareureyan barudak. Pilih pada ngahina lain naon. Dari di baledogan atanapi pada ngepung pan anu teu ngeunah nama putra painan. Pada maledogan pilih. Ah keunai moal keun bae da eta mah meureun. Ih ai paman tadi saur Kang jeung Eyang ayeuna teh orai gede orai leutik teh di aralaan. Pilih di Bilih emang teh di ala hampru ke. Api heulaan ini pasok. Tah eta teh jadi urusan paman. Di tempat manusia mah. Kitu wis. Jadi huru-hara ayeuna. Sok jadi huru-hara teh. Ya, pilih. Kumaha tuh nya? Mang aing ngilu hayang. Eta mah teh yang apa Kumaha upami kieu we urang ngahiji we sareng putra. Ngahiji bade dibebeurkeun ku putra bade dijieun sabuk meulit we dina awak. Ngan bentenna pangetan putra asa jadi montok meureun. laras. Alah aya ku bagja heunuh atuh. Saya gitu, batu bulan. Dina perbah buja meureun mang nolol. Ya, Dan ulah nyeluneup ke kahandap mang. Margi aya nu sarua ke orai. Wah. pilih. Oh sakali-kali mah hayang nempo bubugan anak. Nah, menikah roh. Ulah. Aman. Oh kitu nya teh naon? Mang meulit dina awak hidup ya sae atuh. Sae. Mangga lo. Heuh bener kitu. Mang meureun dek malik ka tukang bisi aya anak anu ngabungohan. Tah kitu heuh. Alus pisan. Alus pisan. Ayeuna lo, mangga ayeuna meulit dina cangking putra. Iya. Raden Antarja ragana parantos dibelitan ku pamana nyaeta Nagatatmala. Ya ige. Sanajan jiga saurang lumampah padahal 2 jam 2 makhluk Leres. anu dina waktu ieu maksud muncul ka muka bumi. Dah. Ka beungeut bumi ayeuna parantos aya di lapisan bumi kadua. Ige. Kantun mansat kaluhur Raden Antarja lumampah kanca. Bulan aya pikersana Anu Raden. jadi dulur sasatna Kakang Samba Purwagana leungit tanpa hilang tanpa kerana. Sumohon. Mudah-mudahan tiasa kapenakang Iraji Mudah-mudahan. maksad bilarian. Eda. Bang. Wayang teh anu perlambang manusia nuku malandang lampah awon soni sorang tangku moal ayak karingrang Ngan ukur 4 meter deui Duh. karena beungeut bumi kaluhur. Iya ige. Raden Antarja ungas ingus Naon Aden? aya nu kaameu sasat bau bangke anu luar biasa. Hoi. Kenapa ngabung dugi ka nyingsan aya naon Aden? Beuh.
bau bangke dulu ya. Ulah gitu Aden. Duh. Mau acara bareto gitu aing cilaka bareto teh menang wiwirang. Aing kabungkur kumaha kulan? Basa dicalukan ku Gatot Kaca. Laras aing kitu. Aing rurusuhan biji ti handap blues teh kana sepiteng. Edan. Piraku eta. We atuh hulu aing pinuh ku waduk. Kade atuh Aden hari muncul ulah di mana wae. Hiji mangsa keluar tina gas. Laras. Abus kana liang teh geuning. Wah. Aduh, Ta eta Aden laboratory kan. ampun, ari ayeuna beut bau bangke naon. Wah make sapi begitu. Raden Antarjaya emut kana Purwa Daksina. Purwa Marawiwitan Daksina. Daksina Wekasan. Emut kana peurahna. Ieu peurahna teh tiasa ngaleungitkeun bau bangke kalayan bakal kagenti ku seungit kastori. Lajeng digunakeun. Oh, hei. Ieu bangke anu bau teh leungit bauna. Timul seger sengit kastori angin-anginan. Aya sengit-sengit aya nama kulan. Ulah ditu tunggal gunukna bangke teh bangke ucing, bangke gajah atau bangke naon. Duka teuing atuh Cik Aden. teh disampurkeun we. Sae. Bang. Penasti kersayang tumampara. Iya hike. Leres pisan ieu teh bangke jalma. Doh. Halayan dipaehanana teh ditetekan. Sirahna dipisahkeun jeung awakna sukuna pon kitu deui pananganana. Doh. Yakin ieu jalma teh ditandasa. Leres. Aya naon mending ngarenyaga deh. Wah, Daek sabelum. aya naon Aden eta? Tega ieu jelema. Ya anu bal luas jelema. Luas maehan jelema nepi ka ditek-tekan kieu. Ieu meureun anu disebut pembunuhan mutilasi teh nya kerja. Laras mutilasi teh eta. Aya mah Tapi muawa kasudon kanu maehan boa meureun ieu teh jelema jahat teh leuwih tina naon. sumohon bakatku gemes begitu bulan. Daerah mana ya di luhurna ieu? Duka Pangalengan teh duka Cisewu bulan. Bisa jadi di situ Cilencang. Duka di perkebunan Santoso. Lain-lain naon ami Sabarem di taweran tempat diri baca dengan di pageran sang kahula kahujang